mantang ubarala karak ditinggalkan 2 poe doang ya geus loba jukutna ya sugan biaya betian kalodoan Bogo, materi-materi teh lah. Duit. Dia. Kumaha ya buka bogo. Aduh. Sing. Tuh. Bogo materi mata. Pesen sekali kan lah. waduh saha ieu melepet aing harap jadah teu kira-kira mara jelemana ieu jadah doangan ieu budak Waduh. Penasarannya. Asa kenal eta suarana. Diangkat mah lah. Aduh, Mang. Hampura, orang sengaja. ye ulah hampura-hampura teu kadeuleus si raing melek jendal ye horengan sia sep Ih, orang kan sia men. Saya kenal tuh di dia. aing keur ngabersihan kebon mantang ari seu kunaon nendang nember mane kena sirah aing bangunna sia rungsingan amat Iya men aing. Bukan awakku kapok-kapok deui lah. Karek ge bawa ke Bogo. Laju bae men tanda naon. Lieur men. nah sep kosno awe di bae mun sia hayang dikenalkeun ku yang ka abi Kang Ruhai Lah, nu bener sia men. Buka bikang ruhai. teu percaya amat sep mun teu percaya geus kedeung tangguhan we sugan aya kedeung lewat ka dieu Oh, kok tangguhan kadang. Ih, si dia. Kemananya? Wah, pitanyakan amat. Ih, jadi itu emang nyomen. Tanyakan lah, sugan nyahun si dia kemana. Mang nyomen, nilai si dia tuh. jatuh nampol neng emang kunaon Ente rarehe be, iya. Geus bawa babaturan. sep karak kayak ngomong kan ku yang tak beneran geus datang Ruhai Ya, men. Ruhai. kenalan mual Boleh? neng anu kenalan tah Ayo eta sakit tuh Mang nyomen. ah kayaknya kenalan teh gesok Neng, boleh kenalan ke? Menang A. Di mana itu? Tenjo. Di sangaran. Hari. Orang Asep. woi atuh geus kenalan ulah kebal-kebal lain Kampura men. Aing hilap. aing dek balikeran geus ya jojong be di dieu cacahan ulah dikumamakeun eta anak batur Oh, geus men. Made nya. Neng, kurang pindah bayi ngobrolna ulah di dieu. Dia lehe di dieu mah. Awas, ayo tuh. Men, mantas di mana? matas di kebon sira ka mana tuh pul Aing lempangan bae karesal di di sama lambat tadi aya awe nu Ruhai Bener ya men. oh nu nanyakeun sia teh keur ieu teh ya Anu keraha. nu keur ieu Kok ka kemana teman? Awe-awena. tuh di ditu di kebon aing duaan bae Misalnya tuh men di ditu di kebon. tuh di ditu jeung batur aing geus kira teangkeun ke ditu Ya men, nak dikenalkan orang ka aing. sama lambat si datang nah ku yang dikenalkeun mereka batur aing nu aya di ditu Aduh. geus sia geura ka ditu Oh tuh ngengkat dulunya. Ya emang dar can. can aing Waduh. Keren gerak. aing hang dahar Dari, oh nya Dar hilang men. Ini kemana? Tar tuh, panjang. Iya sih di situ. Di mana dia tuh? Mana dia ada? Kemana ganggu ya?
jeung lalaki gebetanna gitunya. Tapi si Sari rerepean bae aja buka kabogo. Teangkeun belak wae. Sia Sari, kenaon juan bae jeung lalaki. Ih, siapa dia? Nelo aing jeung lalaki alabatan nelo jurig. Temenang nelo aing seneng siapa? Lain kitu Sari, aing maneangan sia ka mana, orengan sia mah di dieu jeung lalaki. Geus kalau ngomong mending diuk sia di dieu jeung aing. Si anak naon yang aing be dia? Atuh aing mah sia bisi ku kelong. Mainnya berang-berang aya kelong. Cih, jata mah duaan apa we nak? Cenah serangan cek si nyomen. Waduh, parah si nyomen ngabong nang bae yuk. Men. Bang, kenaon jadi enggak? Cih, eta budak leutik ngaganggu aing bae. Aing keur fokus yang ngintip budak ya. Wedak ay lalaki nang ngintip. Mana? Tuh. Ayo. Ya tuh anu laki tuh keur ngintip. Ayo, Tangan gua. Ngintip mana tak? Ngaganggu aing bae dah. Waduh, cece ngaganggu aing bae. Ngomong ngintip bae. Talat. Ngintip bae. Ih, aing malah ngintip, aing mah hal doang. Jangan Ulah ceng lu. Jangan Kita lalaki kaboga sia lain. Lain eta mah cem-ceman aing. Kan saya teh ngomong-ngomong teman. Lah ngomong-ngomong amat geus ya geura kenalan. Udah kenalan wae. Tane ngaranna. Iya. Kurang asep. Ayo. Bugon bae. Tinggal gitu ngintip tuh, ngintip. Ya bener. Benar. Laki tadi. Bisa dia balik. Baik. Sini ya. Lalaki enak dia aja. Waduh, bae mah. Aing kabur lah.